Polemik harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran tak kunjung terselesaikan. Selain itu, harga kedelai impor yang masih tinggi. Dalam sepekan terakhir, masyarakat khususnya pengrajin dan produsen tahu tempe dihadapkan dengan mahalnya harga kedelai di pasaran. Menurut rencana, pada hari Senin ini, perajin tahu tempe akan menggelar aksi mogok massal selama 3 hari, menyusul tingginya harga kedelai. Saudara, buntut aksi mogok produksi tempe dan tahu langka di pasaran, dampaknya pengusaha warung makan atau warteg di Jakarta tak menyajikan masakan olahan tahu dan tempe. Kumaha pertawan teh Pak RW? Pokona mah pangkondisikeun ku Junet karunya tukang tahu supaya kondisif jeung aman. Kedelaina keur mahal. Amankan lah pokona mah supaya teriweuh. Siap aman Pak RW. Oke, hari kitu mah lain naon. Ais cari suguhan cai gini. Bu, kade Bu, ieu karunya cari suguhan. Alhamdulillah. Atuh nuhun Pak RW. Tak kieu teh Bu, Bapak teh jeung Junet keur ngobrolkeun para pengusaha tahu kedelai kan mahal. Lain naon orang kondusif kan Junetnya. Karunya lain naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahalil geuningan. Bah, ka dieu Bah, ka dieu Bah. Ya, atuh nuhun Pak RW. Alhamdulillah. Kumaha. Pasti nuju ngobrolkeun abahnya. Sanes atuh Bah, ieu mah nuju ngobrolkeun tahu. Nya ari abah masuk sudon wae taeun teh. Yeuh teu meunang eta teh dosa. Nya bari nage teu kengi ngobrolkeun batur teh dosa. Bener tah abah. Mohon Pak RW, Bu RW, Junet. Abah geus tara ngomongkeun batur ayeuna mah. Syukur atuh Bah. Jeung bari nage jang naon Bah? Eueuh untungna ngobrolkeun batur teh. Mohon Pak RW, Bu RW, Junet. Bari nage nama dosa. Teh heueuh geus kuduna kitunya. Ulah jiga si Ajo. Har, ari si Ajo emang kumaha? So ngagogoreng batur wae. Ari eta